kaget kunderakan ningali kaget kunderak ningali sapisan jenderal ingkang samya prata jenderal samya pada prata kaget ningali jenderal ingkang samya pada prata ingkang samya pun pada jajar jenderal pinara jenderal samya pada pinara ya Prabu Batara Kresna oge Patih Udawa anu tina waktu eta kaget ningali Prabu Baladewa katinggara raina istuning baketut anu taya papadana au Resi Kombayana tis jajar sok kalima kundirah kangandika kalanun Raka Prabu tepi noda marai ngahaturkeun haturan rawuh kohonyuk panjenengan. Tepi nu damanu sanos kaula ge Pundawa ngahaturkeun haturan rawuh. Damahal. Sae. Paman haturan. Apa ieu, Mang? Sawios angin dieu angin. Kunaon nepi ka nah naik itu ketinggalan anu mawi mangkeh maklum ka hiji mah tidak ngudag-ngudag ieu mapahna tuang raka nyapuguh mah parantes kolot parantes sagala karasa hampir teu kasusul maklum atuh da ayeuna mah maca oge kudu make serep kacamata bantuan nya suku ampur hese dilengkahkeunana gejed parantes kolot mangkanya waktu situ leres aya naon atuh Raka Prabu dina waktu situ sapulkana hayang panggih jeung diri dulu kewajiban dulu jeung baraya mah kitu kuduna jauh si tepungan angang si teang gering si ubaran pae si sanan salah si benekeun poekeun si sangan poho sering mijaan leres kadua hayang apa sagur jeung teu di sae dina waktu ieu sawalerna di Manura Aceuk Ratu Dawang sae nuhun ari daramang mah sagur da saja mah kitu aya tanyakeun keur jadi adi leres naroskeun naon tugas ti dewa leres di dunia ieu aya anu gelar Sang Hyang. Oh aya saha eta jelema teh nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong aya dina Gunung Nasimul aya dina Sagara Siloka ngancik dina Pasirna Silib saha nyatana kaula ge teu apal teu aya nu boga gelar Dang Hyang saha anu kagungan gelar Dang Hyang teu aya deui lintang ti eta kasepuhan Paman Kumbayana paman ti Dang Hyang kieu-kieu oge Dang Hyang mangke kapungkur mah Doktor Amas mangke ulah ora mang aduh aya bunga gelar Batara anu kagungan gelar Batara uninga ku anjeun salira bener memang Kresna dibenerkeun aya sabaraha hiji Sang Hyang di dunya hiji oge tekengeng nemerakeun maneh eta nya aya Dang Hyang hiji aya Batara hiji geus apa di negara Astina aya Batara oh leres hawar nya saha ai wartos mah cenah Gatot-Kaca meunang sabaraha poe nyaho di mimiti ayeuna upami telepatna parantos wartos teh aya saminguna nya geus apa
parantos bisa minggu lilana ya atuh naha cicing wae dititah oh sanes Raka Prabu sanes tapi kacicingan gitu geus teu sanggup jadi Batara geus teu sanggup ke Raka Prabu sakira-kira geus teu sanggup jadi Batara eureun tukang besak didaekeun ukur cicing hungkul menindak kursi bari hidup tanpa diberi kursa tanggung jawab aing sanggup jadi Batara ukur kitu mah naon tugas Batara ai tugas Batara teh nyatana jadi pengaman dunya ngamankeun dunya geus apa kaributan di asina parantos naon urang Kurawa cenah nepi ka lalumpatan ku aya Batara bener apa nya atuh naha cicing wae teh aduh Jimmy kieu atuh pake otak teh pake eta ai jelema ngarti mah nya dicalekan ku lanceuk cicing we kicup ai jelema soleh kapan moal leuwih soleh tibatan mang hirup mah eueuh deui pang soleh-soleh mah teh mang jelema suci matak baju oge bodas we mah salamina ka jangot-jangot pan bodas ka jangot-jangot bodas cicing kitu doh ngomong wae ngesemprong we atuh suat teh ceuk kadengeun nya cakep oh perkawis eta sae nampi nuhun kana kasimpatian kana naon nupi ka kasayan salira Raka Prabu dina sandieu kaula teh cicingeun teh sanes moal bade ikhtiar tapi sagala rupi oge atuh da kedah mipit amit nyala menta nete traje ninca kamalanung tiklari mapai bukti nyuk curug kalungan mapai wahangan mipit amit nyala menta teh kalau teh nuju milarian waktu anu sae dan teh jang jigapruk wae atuh naon nu paha cita-cita teh panginten kedah ngahontal heula waktu anu lami beuki lila beuki ruksak ieu kaya nangala lamun di dunia aya Batara dua berarti bakal dualisme setiap dualisme bakal dordor jelema parasea berarti ayeungnya na aduh setiap dualisme bakal dua naon tah dua pahamna setiap beda paham bakal dordor sini omongkeun halo di pasal oge sama minta supaya pertanggung jawab jadi Batara salah ku Batara pengaman dunia amankeun ulah lebih hidup dupi selera parantos angkat ka astina geus ngan aing teh kuat gelut heok aing Allah sing goreng amek-amekan teh era aku keok baras lu anu kuat malahan aing teh geus bebeja ti Panawa ngadakwa ka Panawa akhir ditah atawa henteu kumaha saur Panawa henteu cenah henteu dipiwarang ku Panawa henteu malahan init ayeuna saha Bima Arjuna ka Astina nya terek erak si bocah bisi teu kuat da yakin entong borohi ka naon istilahna ka Bapak dewa sarek dilawan lamun ngahalangan kitu oh lamun kitu mah tuluy antepeun da caca ieu anu jadi persoalan teh kitu ye kampulawe ka ieu cipolotos ci akan teu kuat ku amoki jeung era ongko ku umum akan geluting si caca keok era akan ieu anu matak minta supaya pertanggung jawab dari entah maka jeung ningkekeun dipanggih si sigat gaca geblok istilahna tumanta si ulah jan upami penak mah jeung sigat gaca entong maka jeung ditanya heuleuy tukang irungna we tonyok tuman jelema kitu mah dar ayeuna make jeung hayang nyaingan Batara bari jeung ilmu naon ge eta ngandalkeun awak naon kuat awak sport itu cuma ge bandingkeun jeung Densa Tama mah teu di malahan upami Aswatama maju maka hareup da ku Aswatama mah wah 3 menit beset pan buah Aswatama dina waktu sieu teh nuju muntaber jadi teu tiasa ka mana-mana atuh jago we ku muntaber kitu nu mau dicau ge Aswatama teh jeger sok kalima atuh da wah jeger sok kalima ulah lalawara upama dibuka mah baju teh tatona teh sap kala jengking dina dadana teh dina tongongna cap tangkorak carina cungcurunganna tapak bisu
Itu jeung mau. Tatu pohal eta anger nyangakeun ka salira disuhunkeun pertanggung jawab ti salira kedah kumaha ieu rengsekeun anger Prabu Sudana dina waktu ieu teh. Gerung-gerung hayaan di payun Ramana margi eta tahta karajaanna direbut malahan si Astra Jingga jeung si Dawalangi cilik-cilik ka siga-kaca. Maka jeung teh kana hayang jadi patih nagara Astina teh sakurang ajarna. Aduh, teu bisa maca-maca acan hayang jadi patih. Nya, sakola di mana teh si Wabolak? Kitu si mau ge. Bilasan ni saya atuh. Kaulah tina waktu sana bakal nepangan gaut kaca. Tapi moal sacara ku kakerasan heula kaulah rek jalan lemes heula. Jing, baik tak pernah jawab. Ngan di mana balik ti Astina, jimpang heula ka manula. Akang hayang ade kumaha idanganna kitu. Aya nguping idanganna cenah kumaha carana. Nah ieu teh idanganna teh endogna teh hiji nah sabelah. Nah atahan nah sakal isno itu ngomong deh. Nah ieu bibir ka minat teh. Parat hormat di panggung nya. Paling-paling berkat nu kieu mah kaos meureun. Sae dina waktu ieu udawa kaula dek mi HP negara, mi HP kursi, mi HP kewajiban, mi HP rakyat, umat cing bisa dipercaya. Cing bisa dipercaya ka kaula. Awas. Kade cing tiasa dipercaya, kade di mana geus dipercaya, kade ulah ngaruksa. Sakual eta sakitu Kakang Dawa timeuleun. Bejaan Parmegara, kaula moalila aya di dieu. Sabab ieu perlu rengse ayeuna-ayeuna. Bisi ieu beuki lila beuki sakaya nagara Astina. Sae ujung hingga ka Purut Marganing Tanagara Pati kasangakeun. Akang rek balik ka Bandung lagi. Sae mah. Ulang sareng we teh ieu mah. Mangga. Urang sadulu Bapak. Mangga curang sami-sami we sasarangan sareng mangga ge Batara mangga. Kare udawa. Kumpul we asal ieu tipu boloto ji. Teu saeus kitu kedahna. Di kantun wae atuh anger patih Kudawa wilujeng mangga urang sapangan pajang ke seni kabuan kamana bieu naon kan korek api eueuh harai tadi teu mawa efek eueuh kamana nya sejumlah petugas negara Dwarwati hanya mangka priyatna dina waktu ayeuna mentos supaya ditingkatkeun kawaspadaan jeung kapermanatinggalan bisi aya siku sulung gelagakeun cara mau ngamuk ka jameta mangga Tunggu di kasenian Tunggu di kasenian pamilaka ngalanyapan Jungjuna sanes ngajak kawonan apa tapi nuntun sanes ngajak kawonan tapi nuntun kasaean tapi nuntun geningangan dak kasaean
toya mijil saking prawing wang tinalangan ya girine sekar linewi sekar ya lumute jebat kastorenya banglus lampahipun sang Nalendra Prabu Batara Kresna kairing Resi Kombayana anu tina waktus eta maksad ngajorag Raden Gatotkaca anu parantos ngaku Batara ari kakasina Batara Suryapingga anu kiwari parantos ngarabut kursi kerajaan nagara Astina kitu kayana Panawa oge sami benu sakalangkung ku ayana Gatotkaca ngayakeun tinakan kitu ka para Kurawa. Atuh anu kenging pancen ti nagara Marta nyatana Bima sareng Arjuna pikeun nyang kalak Gatotkaca. Anu tina waktos eta Semar Badranaya oge nyatana ngiring sareng Arjuna margi dina waktu tadi sampur astra jingga dawala teh teterangan Semar Badranaya manawi teh moal kitu jadina anu dina waktu eta sami lumampah ka Astina atuh kaayaan di nagara Astina rakyat memang aya oge anu satuju aya oge anu henteu anu temahna seueur rakyat anu parasea antawis anu satuju jeung nu henteu itu kayana ari Gatotkaca anu ngaku ngaran Batara Suryapingga raos-raos aya di karaton nagara Astina diserangan ku astra jingga dawala anu tina waktus eta ieu Gatotkaca maksad maglaran ngeprek soder meraki bing sosoderan tina kendengane pun macan-macanan sinjang kirut sejati ning wayang pengalada pangmampa abdi ulah melang maneh ulah hariwang maneh kaula bakal tanggung jawab bikin kasalamatan barane ngis kuri sirempan ku kayaan we abdi teh agan tapi teh sawios asa abdi we dijenengkeun jadi patih nah hayang jadi patih naon bae patih logener dek mah anu disebat perwira pahlawan bela musa satria ngelan bangsa banteng bebenteng negara Sakayan bangsa pegang pasti lari jiwa pasani babak kencama urus sewu gajah perwira bagian nama urus sewu
perwira bagian tenang dan teringat berjuang di medan perang sumpah nu jadi perwira kadang dihina diguna siksa perwira tamai dadang jaga heula di luar bisa ya naon-naon. Sae sini. Jang. Pulang. Dewek jadi patih euy. Patih naon Kang? Patih Astina deuleu. Alah, tegap aya pangkat akarek pangkatnya. Gede darajat aing hirup ngan ieu we, hate dudak-dudak ku kasieun aing dieu. Nah aya naon Kang beurang beurang. Oh, da ieu teh puguh sasat ngarebut urang ge. Nya tulang cileung meunang ngarebut. Tulang cileung meunang ngarebut mah sagala rupa oge. Nya tuh, bisa kawin teh Kang. Ah, palang siang euy. Kumaha Kang? Mangkaning ieu teh teu disatujuan ku Pandawa. Lawara teh. Bari jeung aku ngaran Batara nyaingan Gusti Batara. Bisa kumaha? Cepe dewek teh bakal kasiwit kulit ka bawa daging ai kabur dek teh ka itu kumaha ka dieu kumaha. Nya sarua. Kapaksa we dewek teh rek nginung ka waktu mi babak ka zaman. Kitu Kang rek kumaha na? Oh, aing geus kieu mah eueuh deui lintang ti Sumerah pasrah we kana papas teh anu tumiba. Mangke we Kang. Ya. Pan? Ai gayana mah jadi patih teh geus bisa aing ge. Cing mata cing. Teh nyokeun aing. Oh, aya nyokeun. Gagah Kang. aku mau perwira bikin yakin kasaliran untung izin lah dina ingkoning bebela Mana patih labu Kang? Motar tahu je. Ruur. Anak keur. Sugan teh moal ciga debu cuy. Dia kasih dewala gitu orang ngajaga di dia euy. Kang, Bu. Ingat di sahur. Ngajaga. Tong nyebut ayeuna mah Saha? Juragan Senopati gitu. Oh, Juragan Senopati. Iya. Sangat ya turanan Juragan Senopati. Aduh, gede darajat ai dewek mungu syariat mendeuleu jadi Senopati di Astina. Boga pangkat Kang di Ya, tel. Senopati Dawala. Ada. Malahan ngaran oge ditambahan. Nah, make naon? Raden Putra Bang Dawala Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia. Wah, iya. Panjang-panjang. Oh, siang orang teh muni ka mana-mana juri. Tapi sama Kang. Raib Senopati ngahaturkeun semah baktus kahunyu panjenengan Kakang Pati. Jambi nuhun Yayi Senopati. Aya naon atuh Kakang Pati? Ke santai we santai. Sabarlah. patai kadana nu mulia jujuna tatusa kogodang
tapi niat kedak kebaku gogoda jungjungna da ulah hebat leukeunna bari ngaraya maksud pinanggi tersangka gening tersangka temaire nu satya Sugante tetep mi cinta main gening